pengalaman Kang. Pengalamanna kumaha Ci? Nya boga pengalaman eta naik naik angkot gitunya, wae penumpang. Eta mah ici ti awal gitunya, ti awal sampai ka terminal sorangan. Duaan meureun Ci, nya duaan jeung supir. Ditanya-tanya teh ke supir teh, "Henteu supirna cemerut." Kenapa cemberut Ci? "Heeh, atuh da penumpang nangan ici hungkul." Jadi ici teh karunya ninggalin teh karunyanya eta teh setoranna eta teh meunang moal gitu. Ih, aya ici turun teh di terminal teh ku ici dibere leuwih we Kang. Emang biasana ongkosna sabaraha? Ongkosna teh biasana teh di tempat ici ka terminal teh eta teh 7.000 Kang. Oh 7.000. Ku ici dibere sabaraha? Ah ku ici dileuwihan we jadi 5.000. Masih sasarengan dina acara SGP Radio Samhan anu dirojong ku PDO memang cespleng. Tos dibuka ku halangna Ibu Tati Saleh dina judul Torotot Heong. Sumangga kai kawargi sedayana anu bade telepon silaturahmi atanapi hoyong diputerkeun lagu diantos di 8 genep hiji salapan opat hiji 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Passwordna SGP Radio Samhan nu dirojong ku PDO Cespleng. Wilujeng siang Kang Dedi. Wilujeng siang Kang Pradana anu Mudah-mudahan Kang Dedi ganteng. salami aya dina gindannya reka wilujengan. Amin ya rabbal Mulur alamin. karahayuan sing seueur rezeki anu halal anu barokah anu lapang rezekina. Amin amin. Sehat sakula warganya Kang. Amin Kang Pradana. Kang Abi teh hoyong Naon? tapi ngawitan hoyong lagu lah biasa teh. Hoyong lagu naon eta teh? Lagu itu Rahwana anu Banondari. Rahwana Banondari. Anu Rahwana Ceurik teh nih. Rahwana Ceurik. Tapi kita teu pantes teman sanes anjurannya. Da Cianjuran teh naon bade Ari mah hoyong disaluyukeun sareng situasi. Oh kitu naon atuh? Eta jaipongan anu itu tuh. Naon? Anu Ayun Aming lah, tapi nu ti Mamah Ijahna. Ayun Ambing ti Mamah Ijah Hadijahnya. Ayun Ambing mah. Atuh gentun kitu nama kanggo Mamah Jureni. Kanggo Ami Nenti. Aki Dahlan. Abah anu teh. Anu di itu teh. Nu di mana? Anu Amin, Pak Amin. Pak Amin sareng Ibu Amin. Bu Amin, juga Mama Eti. Mama Eti. Kanggo Teh Susi, kanggo Teh Warsi. Teh Warsi. Teh Warsi geura lebat geura ngahaliang. Tanya Teh Warsi teh sok. Gitu ngareurah ngehibur kanggo Kang Dedi anu nuju sungkawa manah. Mudah-mudahan sing ieu deui sing ditampil kasabaran. Amin. Atuh utami nama kanggo kru konter PDO wilujeng darameur sadayana. Kanggo utamina pisan mah kanggo sadayana panitia anu juga ngadarangkeun lah. Mohon. Itu assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eta teh nembe teh Kang Pradana. Ci ka dieu Ci? Kang abi tos di dieu teh. Ngadangukeun eta Kang Pradana meuni resep eta teh hoyong dipangmuterkeun lagu Ayun Ambing. Mohon, tapi Ayun Ambing naku Ibu Hajah Ijah Hadijah teh Kang. Mohonkeun kedi puterkeun karena Ayun Ambing teh seueur versina teh aya jaipongan aya oge ku nante ku Ibu Narsia sareng ku Ibu Dedeh Komala aya anu ku Ibu Hajah Ijah Hadijah anjeunna hoyong nu ku Ibu Hajah Ijah Hadijah nya Kang nya mohon atuh bade kusaha oge atuh raoseun aya lagu Ayun Ambing mah Kang. Mohon naon ge eta mah atuh laos kamu versi jaipongan mah ici bisa ngigel Ci.
nya abdi mah bade ngigil saeutik we Kang. Nah bet saeutik ngigilna mohon pas satepak we. Sok diantos deui nu bade karaoke mangga nya. Mohon dinten Sabtu mau bade karaoke mangga diantos bade karaokean lagu-lagu Sunda diantos di dieu atanapi diatos langsung telponna nya di 8 genep 1 9 4 1 2 tah kangge ka wargi anu aya di Karawang eta teh sakarawangnya cinya sungguh Kang teh Karawang teh da seueur eta teh pendengar lagu-lagu Sunda teh ngan alalimun telepon eta teh aya telepon deui Ci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atuh passwordna SJP Radio Sanhan nu dirojong di Rojong ku PDO memang cespleng. cespleng. Ieu teh Sateng di alhamdulillah ieu teh sareng saha ieu teh? Jatinegara Oh Pak Ahmad ka mana wae? Pak Ahmad teh. Ieu ada teh. Kang. Oh ada tapi dengar terus Pak Ahmad. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat tapi nya. Ya, Mohon aya sehat. Mah hoyong dipangmuterkeun lagu naon ieu teh? lagunya itu ya, pop Sunda aja Kang. Pop Sunda naon? Dari Dul Sumbang. Dul Sumbang bade karaoke moal, karaokean moal. Wah, Oh moal Dul Sumbang laguna naon? Mumun. Mumun, Allah eta. Mumun. Mumun. Ya Mumun. salamnya buat sedayana Kang ya. Buat sadayana wae mah. Dari kitu mah. Ya Kang atur nuhun ya Kang. Mangga hatur nuhun. Assalamualaikum. Ahmad, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad nu di Jatinegara Ci. Nya eta Pak Ahmad tos lami teu telepon. Alhamdulillah geuningan telepon Pak Ahmad teh nya. Mugia sing sae Pak Ahmad nya sing dilancarkeun sagalana urusanana rezekinana sareng naon we lah pokona mah nana. Aya kunana. Nya kan sagalana kan nana we. Sok atuh nu sanesna deui. Nya ayeuna mah tilu panelpon urang naon teh puterkeun lagu. Tilu panelpon puterkeun lagu. Aya nu karaoke teh mau bade karaoke moal ieu teh sok. Nya itu nu bade nyaranyi karaoke mangga diantos di 8 genep 1 9 4 1 2 aya nu silaturahmi ge sumangga. Nya teh Ci pokona mah anu bade silaturahmi sareng urang Sunda nya tadi teh tos nyarioskeun Kang Didi teh seueur orang Karawang ge nu ngadagukeun Ci. Nya seueur atuh di Karawang mah eta mah nya aya Kang Amsori, Kang Rawadeng, tah deuh nu ngadarangukeun. Mugia we sing sararehatnya oge nu sanesna nu resep kana lagu-lagu Sunda sok diantos eta gabung di Radio Samhan nya di acara SGP Situs Gupai Pasundan. Muhun. Anu dirojong ku PDO memang cespleng. Ayeuna ulang ka ditu Ci. Ka mana Kang? Eta anu di Bogor kan seueur. Eta ge di Bogor ge seueur. Aya Abah Kiki eta teh Abah Kiki nya. Aya Kang Yadi eta teh nu eta ge di Jonggol teh Bogor Kang. Nya Jonggol ge Bogor. Cileungsi ge Bogor Kang. Nya Cileungsi ge Bogor. Narogong ge Bogor Kang. Narogong belah mana? Narogong Cileungsi mah memang Bogor. Nya Kang. Pokoknya sa Bogor, nu orang Bogornya upami ngadangukeun acara ieu mugia sing sararehat gitu. Amin. Nya Kang, ayeuna urang ka ditu Kang ka daerah mana teh ka daerah Lebak, Serang, tah Banten nya wilujeng siang wilujeng ngadangukeun acara Sunda ti Radio Samhan Jakarta. Upami hoyong gabung mangga diantos. Sumuhun mangga diantosnya. Aya deui teh telponna mun teh aya deui bade dieukeun teh diputerkeun laguna. Ke atuh Kang antosan sakedap deui. Mohon tong waka jalan. Tong waka jalan. Siga angkot wae atuh Ci. Nya tah can pinuh itu tah can pinuh. Neangan penumpang di jalan nya Ci nya. Nya neangan penumpang di jalan. Model ICG pernah boga pengalaman Kang. Pengalamannya kumaha Ci?
nya boga pengalaman eta naik angkot gitunya wae penumpang eta mah ici ti awal gitunya di awal sampai ke terminal sorangan duaan meureun Ci nya duaan jeung supir ditanya-tanya teh ke supir teh teu supirna cemerut kenapa cemerut Ci heeh atuh da penumpang dengan ici hungkul jadi ici teh karunya ninggalin teh karunyanya eta teh setoranna eta teh meunang moal gitu aya rezeki mah insyaallah meunang meureun Ci nya kamanya ti awal nepi ka akhir gitunya sorangan ici penumpangna terus ku ici kumaha ih aya ici turun teh di terminal teh ku ici dibere leuwih we Kang emang biasanya ongkosna sabaraha? Ongkosna teh biasana teh di tempat ici ka terminal teh 7.000 Kang. Oh 7.000. Ku ici dibere sabaraha? Aku ici dileuwihan we jadi 5.000. Lain dileuwihan atuh eta mah dikurangan. Eta teh dikurangannya sugan teh dileuwihan. Ici lain dileuwihan eta mah dikurangan. Ayo Ci urang dagukeun laguna ti Ibu Cici Cangkurileung dina judulna Ibu Cici Cangkurileung. Ijah Hadijah ieu teh salahnya bade ka Ijah Hadijah nah Cici Cangkurileung. Ibu Ijah Hadijah. Aduh Ijah Hadijah teh ayun ambing teh aya geuningan ieu teh. Mohon hapunten Ibu Ijah Hadijah ayun ambing teu aya ge Ibu Cici Cangkurileung. Ibu Cici Cangkurileung nya mangga Kang Pradana mugi katampi laguna.